Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina kesempatan ayeuna urang lajengkeun deui kana video anu kamari anu parantos didugikeun. Dina hakna kolot ti anakna eta aya 10 perkara. 7 perkara parantos diterangkeun tayeuna sesana. Anu kadalapan nyaeta wa irada alahu mikarido kolot. Naon anu jadi karidoan kolot? Anu tadi teh ridho waliden bisalasati asya'a. Waladan solehan, budak anu soleh, anu taat kana ibadah, anu ngajauhan, anu ngalakonan parentahan Allah, ngajauhan kana sagala rupa laranganana. Budak anu soleh pasti manehanana ngajaga dina dirina tina hal-hal anu mantak ngaruksa kana dirina. Soleh di dieu lain ngan saukur ngaran soleh. Percuma ngaran soleh ge ari kalakuanana teu leugeujeug mah, tetapi laku lampahna, akhlakna. Tuluy nu kadua naon wa yusola qarabata wa tasdiqa, budak sok nyambungkeun kabarayaan, artina manjangkeun tali silaturahmi. Manjangkeun tali silaturahmi anu geus jeung dulur teh geus jauh, maka dideukeutkeun deui, dicaangkeun deui jeung dulur teh jadi arapal deui, warawuh deui. Jeung oge jeung batur-batur bapana. Tuluy nu katiluna nyaeta budak anu dipikarido ku kolotna teh nyaeta wa yastaghfiru lahuma wa yad'u lahuma wa yatasodaqoh. Budak anu sok ngadoakeun ka indung bapana, budak anu sok macakeun istighfar keur indung bapana, budak anu sok rajin sodaqoh keur indung bapana. Tah eta anu dipikarido ku kolot budak teh. Jadi anu kadalapan wal irda lahu mikarido kolot ta eta. Tuluy nu kasalapana wa iqra lahu nyaeta mikangewa kolot. Hartina anu dipikangewa ku kolot teh jauhan. Anu kumaha? Nyaeta budak anu baragajul, matanghul, buru nunggul, budak anu musingkeun kolot, pagaweanana selang-seling, can beak banda kolot can eling, nu akhirna ditareungeulan ku batur nepi ka ngising. Ngariweuhkeun we kolot, musingkeun ka kolot keur makeleutik sumawona geus gede. Tah eta anu dipikangewa ku kolot, makana eta anu kudu dijauhan. Anu kasalapan, tuluy ayeuna anu kasapuluh wa yad'u bil magfirah, jeung ngadoakeun ka indung bapa teh kalawan panghampurana Allah. Jadi budak anu soleh sok ngadoakeun wae ka indung bapana. Ta eta 10 perkara anu dipikarido ku kolot. Hakna kolot ti anakna. Cuman sok bingung. Anu jadi anak mah ngarawat kolot hiji paling loba 2 ge sok siling sedeukeun. Ari kolot mah anak 10 bahkan leuwih ge teu urungan we kageroh. Tah lebah dieu urang kudu mikir. Ulah nepi ka nyaah ka pamajikan, urang nyabodokeun kana jadi kolot. Bari dia jadi urang kudu bijaksana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
anu tadi teh wa'budullah wala tusyriku nabi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kudu ibadah anjeun ka Allah, ulah nyakutukeun anjeun ka Allah kana hiji perkara, jeung kudu nyieun kaalusan ka indung bapa. Tuluy wa bidil qurba nyaeta nyambungkeun kabarayaan. Sabab saha jalma anu hayang dipanjangkeun yuswana, dijembarkeun milikna, maka tepangkeun tali silaturahmi. Bororaah kadulur, cacakan ka batur ge eta kudu manjangkeun tali silaturahmi mah. Man ahabba ayat suto fi rizki wa tawil fi umri fal yusyirah mah. Saha jalma anu hayang dijembarkeun milik rezekina, dipanjangkeun yuswana, maka tepangkeun wae tali silaturahmi. Jadi kudu nyieun hubungan hade jeung sasama. Wa bijil qurba wal yatama jeung nyieun kalusan ka anak yatim. Ku cara urang mere maweh ka anak yatim teh ulah mere teh sataun sakali dina bulan Muharram hungkul cacakan bulan Muharram mah lebaran anak yatim. Hayu ku urang boga duit ieu di dago-dago kana bulan Muharram keur mikeunna. Urang teh kudu mikir budak yatim teh unggal poe ge kudu barang dahar, jeung teu kudu ngadagoan bulan Muharram wae arek barang bere mah. Sok sanajan dina bulan Muharram kautamaanna leuwih gede, tetapi adik barang bere mah di mana urang boga, di mana urang aya, dina harita urang pasikeun. Lamun teu buru-buru dipasikeun mah urang sok beak deui kadang sok poho. Wal masakin sumawona ka fakir miskin. Ka fakir ka miskin berbagi teh sedekah naon wae. Arek sembako, arek naon, arek artos, arek naon. Bahkan ku budi pekerti, ku ilmu, ku anu tadina sedih bisa jadi bunga, ku mere gagasan atanapi naon wae, eta sami sedekah. Nya atuh ari agaduh harta mah pasihan. Sabab ari fakir miskin anak yatim mah penting pisan eta teh. Henteu cukup ku gagasan, henteu cukup ku tanaga, henteu cukup ku emutan gitu. Sok sanajan memang eta sadayana walaupun mere bungah ge eta hiji sedekah gitu. Jeung salajengna nyaeta wal yatama wal masakin wajarizil kurba jeung ka tatangga anu caket. Harti caket teh dieu teh anu masih kena aya kabarayaan. Ulah nepi ka kieu urang boga milik teh ka batur bager. Urang berbagi ka batur aya dulur kurang teh ditoel-toel tah anu kitu teh salah. Bahkan ganjaranna leuwih gede kanu jadi dulur. Komo aya pameakan ari ka artis masuk nyawer. Ari di imah bangkoreakan. Ari dulurna lari puta ulah nepi ka kitu. Wajaril junubi jeung ka tatangga anu jauh. Maksud jauh di dieu teh tatangga anu teu aya hubungan. Teu aya hubungan kakarabatan. Jadi urang perlu nyieun kahadean. Boh ka tatangga anu masih kena aya baraya, boh ka tatangga anu deungeun-deungeun. Di mana urang boga milik berbagi maka kudu kabagian. Gitu. Sabab anu bakal melaan mah sebenarnya lain anu jauh, anu deukeut lamun aya nanaon teh. Tah makana di lebah dieu lamun bisa mah kuduna mah jeung tatangga teh kudu silih belaan.
tetapi tetangga anu bisa diajakan ya kana jalan anu hade ari sakira-kirana tetangga anu mantak ngajerumuskeun urang mah urang teh kudu hade ngajerumuskeun kana hal kagorengan mah. Tah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dina video ieu anu kadua engke urang lajengkeun deui kana video anu katiluna. Mudah-mudahan biar anu parantos didugikeun aya manfaatna. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.